Cek cek jiwa lupa. Kolot baheula gitu nya Kang Oya. Ke rumah kolot baheula berarti baheula pisan ya. Baheula pisan rada buhun lah istilahna. So kadang-kadang mapatahan budakna. Sok taratog moal kan. Biasa lah kolot baheula nya. Siga istilahna yeuh nyai sing hade kalakuan teh ujang nyai sing hade kalakuan teh. Sebab bakal balik deui ka diri sorangan. Melak bonteng jadi bonteng. Melak kadu jadi kadu. Beureung henteu langsung tog moal tapi gitu kan urang teh papatah siga kitu teh. Melak bonteng jadi bonteng. Melak kadu jadi kadu. Melak Asep jadi strawberry. Diwalik. Melak strawberry jadi Asep. Nah teteh. Gitu tah pemirsa. Jadi dageus eta lah orang bahas eta. Urang ngebahas Asep strawberry. Nonton. Ngebahasnya papatahna atuh wae da urang kan. Untung atuh hapunten Pak Asep. Siap. Sanes melak strawberry janten Asep. Ya. Ayeuna dina dagati urang ngebahas papatah-papatah nu kararitu orang Sunda saksana aja. Kela nu kararitu teh jadi beda perspektif. Iya sih beresihan beresihan heula gitu. Ada 18 ke pinggir gitu. Tuh. Lu kararitu gitu. Istilahna ieu mah papatah-papatah anu buhun. Anu kolot pisan gitu nya. Sanes anu nyerempet kana ieu kana kerupuk jeung bonteng sanes. Siap. Tapi saya nama di ieu lah biasa di buka heula gitu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wayah kieu palawargi sadayana wilujeng tepang deui di Padaringan Channel. Sim kuring ngabauwowo di sarengan Kumang Uden Ladu. Dua teh istilah ladu teh aya artina ya kan. Kahiji eta teh ngaran dahareun anu sapolos dodol. Anu kadua anu geus leuwih tina asaknya maju ka buruk. Ieu mah opieun tuangeun tinggal make bedak we juga. Tak gitu. Ini ngebahas perkawis papatah sepuh kapungkur gitu. Anu tos buhun lah istilahna nya. Tos langki pisan ku urang ka dangu eta papatah da ayeuna mah togmol pan urang mah patahan budak teh nyai tong cicing dina panto lah ngalangan. Nah siga gitu kan. Terus tadi gedengannya melak bonteng jadi bonteng. Aya teh ge kapungkur teh Mang Cepot gitu nitah ka Ma Ijem ya Bang melakeun lauk dicecep-cecepkeun we si lauk. Moga jadi dipelakeun. Tongeng-tongengkeun we. Tinggal hungkunya tinggal buntutna we hungkunya. Teh nu lepat ya. Jadi papatah mah entong diteleg buleud-buleud gitu. Jadi aya maknaan berarti kan, aya isian lah. Sok bisa di nyakaharti gitu kawas tadi melak artina naon tadi teh? Nya melak bonteng jadi populakan hade bakal jadi hade. Nah eta. Nganu goreng jadi goreng gitu. Gitu. Da eta mah balik deui ka urang gitu istilahna mah. Kelah kaguar ka payuna. Cip. Da ngawitan wae Kang Wowo anu kahiji we lah anu ieu urang masih keneh ngadangu ieu biasana dina wayang oge nya. Ngalangkungan almarhum Pak Asep Sunanda Sunaria. Seueur pisan guareun tah namun deui mah tah. Kang Pak Asep Sunanda Sunaria kantos dina salah sawios carios wayangna nguningakeun kieu. Sasanget-sanget naleuweung moal leuwih sanget tibatan sungut. Tah jero
sangat teh ieu nya non sangat teh geuman fikasieun keung keungeun teh eta sangat biasana dieukeun kana leuweungnya sangat leuweung leuwi gitu kan alam lah istilahna leuwi kadang-kadang kan leuwi teh sangat cenah matak aya nu keur ngojay aya nu nyedot sepuh kapungkur mah sasanget-sangetna leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut sok sanaos karaosna kasar sungut teh kasar pan da upami ieu kan biasa kana lambai gitu nya istilahna tapi ieu teh ngandung makna yen ucapan urang teh leuwih bahaya tibatan sangetna leuweung istilahna mata urang kudu bisa ngajaga lisan teh gitu malihan kan salah sawios upami dina Islam mah salah sawiosna anu dirindukan surga cenanya nu kahijina teh kan anu tiasa ngajaga lisan gitu ya iya oge cek urang Sunda sasanget-sangetna leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut bahaya pisan upami teu tiasa ngajagi mah gitu kan kadang-kadang kan urang mah upami misalkan ayeuna kakeureut bisa keuna ku ieu keuna ku liput deui nya ku cager lah istilahna kakeureut ku peso misalkan tapi lamun kakeureut ku hati ku omongan urang ku kekacapan urang tangtu bakal kainget weh anu pernah ngahina ka urang keur ngora mungkin geus kolot urang tuh masih inget si eta papanggih deui teh si ieu ya nu pernah ngahina urang ngagogoreng urang fitnah urang kan gitu. Tapi saya sepuh kapungkur mah tadi kan non papatah gitunya. Terus si kata-kata lagi enakeun deh. Iya. Sangat jeung sungut gitu kan. Deket gitu. Murwakanti cek bahasa ini mah cek bahasa sastra mah. Itu biasanya nyata biasana anu ayatan anu masih sarupi tah. Sasanget-sangetna leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut aya oge. Sagalak-galakna maung moal tepi ka nuang termos lares yakin eta mah pas yakin dek naon mau ngadahar termos ya arti bener lares pisan lah gitu mata lajeng kecuali lamun sigana eta termosna aya isi cipanas sigana ngopi heula sigana tapi kan anger jero termosna lain termosna nu diopi teh gitu anu kadua aya kudu tungkul kajukut tanggah kasadapan tungkul kajukut mah jukut tungkul teh kajukut kan sadapan teh ka ieu nanti urang lamun nyadap aren teh lahang lamun bade ngadama gua kan nyadap teh di luhur gitu kalau tungkul kana jukut tanggah kana sadapan jadi urang teh kudu ningali kaayaan diri urang teh kudu ningali kaayaan ningali titincakan urang gitu titincakan urang teh keur aya di mana tak kudu nyesuaikeun jeung kaayaanana titincakan urang teh gitu lamun misalkan aya di hiji tempat tak kudu sesuai jeung tempat eta ulah ngalawan kana aturan wae di tempat eta sok sanajan patukang tongong jeung hati urang gitu kan kadang kamalayon mah meureunan berat sama dijingjing lain di mana bumi dipijak eta di situ langit dijungjung gitu. Di urang ge aya di urang mah tungkul kajukut tanggah kasadapan sing nyaho teu tincakan urang gitu tah gitulah urang teh sing ngarti kana kaayaan kondisikeun diri urang teh ngarah naon ngarah salamet ngarah salamet entong kieu nya urang cicing di Bandung di alun-alun hoki urang teh kieu hidup the Jack di baberik tah yakin bener tapi lain beda kieu urang aduh sebeakeun ongkos ya urang teh hidup Persib kunaon saya pun ongkos dijamin eta mah diantepkeun tah kitu karena kadang-kadang namina teh nya kana membaur namina teh lamun ieu mah kudu bisa nerus bumi napak sancang ngambah jumantara nah gitu lamun ieu malah lamun nerus nya terus beda deui kan siga ieu lah lamun napak sancang kudu siga anterja terus anterja kan dina jero cai kan lamun ngambah jumantara sing siga Gatot Kaca tah lamun jero abus kana jero ieu jero taneuh eta teh saha tah poho deui cepot
Sahada hilap deui tah. Nya jadi gitu. Pentingna eta nya urang maksudnya nyesok sanaos bentan sareng panerian urang gitu nya. Jadi orangnya kedah istilahnya menghargai lah gitu. Misalkan orang aya 10-an. Anu salapan hitut, heug urang teh hitut teh asa kumaha. Hayu atuh urang hitut ya gitu. Orang lomba. Tapi iya istilahnya anu salapan eta kudu ngargaan hiji. Da sakumaha deui ieu teh hayang mah. Bising kaluar jeung bukur. Ya macam ceuk ieu Pak Ustaz Jujun gitu. Jadi urang teh sok bawa ku mayoritas gitu. Ya namun anu tiluan, anu duaan teh hitut dan orang hitut teh kan asa era gitu. Lamun nuduan hitut masa orang teh hitut teh aduh sakama kudu hitut urang. Eta siga kieu hiji wani ditambah hiji wani hiji sieun ditambah hiji sieun sabadangan 2 wani. Tah siga kitu. Ayeuna lamun tiluan nu hitut saurang era nu saurang. Tapi lamun duaan mah batur. Jadi wani. Mun itu mah nya urang eleh tah. Hayu tuh hitut gitu. Itu nah jadi kang nguruskeun hitut ieu teh. Tah gitu. Salajengna aya oge sapertos kieu. Ieu sepuh urang ngalatih kajujuran ka diri urang. Ngalatih entong sembarangan hirup teh gitu kan. Mipit kudu amit, ngalak kudu bebeja. Mipit teh mipit. Mipit teh metik. Oh, metik teh kudu amit kudu bebeja. Ngalak kudu bebeja. Bising istilahna eta teh barang teh lain halal gitu kan permisi lah ya. Permisi. Yang eta deui murwakanti oge dia teh. Mipit kudu amit ngala kudu bebeja. Kolot urang. Hade. Eta kumaha kolot urang ngadidik urang gitu kan. Ngarah bertindak jujur, kalakuan teh sing jujur gitu. Entong bikin barang batur jang jiwa dipake dan nginjem misalkan aya senal misalkan ieu hareupeun imah urang aya senal heug senal batur misalkan aya nu nyemah ka urang heug senalna teh disimpen di luar urang teh ini teh ka warung senalna teh dipake we teh bebeja leuheung mun ridho lamun teu ridho pan da meureun aya hitung-hitunganna sagala kumaha senal teh senal bakiak nu jang lomba teh kan rek lomba teh teteyang ka mana senal urang kira-kira dek naon tah tamu make bakiak kitu ku jang tiluan leuh jang 5an teh lebih loba kan mau semah 5an di jero teh ieu teh make sabakiak gitu ya ieu mah nya geus kuduna gitu nya permisi naon-naon ge hade goreng ge ku basa geuningan gitu kan ya. Lain ku baso. Ya, ku baso oke. Hade goreng urang ku baso. Ku baso. Iya nanti eta nanti istilahna mipit kudu amit ngalak kudu bebeja teh sing bener-bener bisa jadi getih gitu nya. Kalakuan urang nu sabenerna lain ngan ukur keur ditinggali ku batur hungkul. Lamun urang keur sorangan oge batur eueuh ieu aya barang batu mah teu kudu di ieu. Kudu di sok sanajan urang butuh istilahna kan. Entong janji pake atau napi janji ieu janji nyokot wae eta teh kan aya hak anu ieu lah istilahna mah hak batur lah eta lain hak urang. Nya kedah ieu lah kedah janten karakteristik lah. Komo karakteristik urang Sunda komo di Sunda mah aya papatahna gitu. Pasti gak kieu. Kunaon orang Sunda aya anu ngomong kieu cenah nya. Sunda mah Islam teh Sunda. Tapi lain-lain tong dihartikeun agama. Sunda teh jeung agama lain. Aya sawagian loba lah lain-lain aya deui loba dina papatah sepuh kapungkur anu sejalan jeung Islam gitu. Jadi sehingga tadi kan tempat tulang tonggong sebenarnya. Tempat tukang tonggong sebenarnya mah. Henteu malihan mah justru sarua ngan istilahna mah ieu mah omongan anak ieu. Sehingga tadi sasangat-sangatna leuweung moal leuwih sangat tibatan sungut. Eta kan ai bahasa Islam mah langkung lemesnya. Naon? Nya kan eta dina hadisna mah kieu. Kumaha? Opat golongan anu bakal dipikasono ku sawarga teh salah sahijina anu bisa ngajaga lisan. Eta kan sarua kan ngajaga lisan ngan beda carana hukum anu beda gitu. Da meureun ya tingkat
pendidikan tingkat kumaha gitu sepuh-sepuh urang oge kan komo kapungkur mah paling ieu teh kadang-kadang mah ukur SR gini nya ieu teh sakola teh. Ini sekolah luhur ge eta gini nyadap kabungkur. Tapi teh nya hiji dua lah. Ka ditu namanya aya nu jadi dokter, aya nu nganggur. Lajang. Aya deui hariring lain nu kuring, haleuang lain nu urang. Hariring kagungan nu maha wening, haleuang kagungan nu maha wenang. Aduh, ada kayak pisan ku almarhum gitu nya. Adalang Asep sakitu. Eta dituluykeun matakna jadi jelema ulah waka suka seuri lamun can panggih jati diri. Eta sambungan tidinya biasana. Gitu. Artina naon teh? Jadi urang teh teu ngaboga-boga. Hariring lain nu kuring lain nu urang segala teh. Lain nu urang, tapi aya nu bogana, urang mah ngan saukur bobogaan, cenah ngaboga-boga mah ukur ngaku-ngaku hungkul. Da sagala rupa oge anu aya nu gadona nya eta Gusti Nu Maha Suci. Dina badan urang oge pan ayeuna dimiti di luhur sausap rambut, di kahanap saibas dampal. Eta kan lain nu urang, istilahna mah hari ngan ieu ku kolot ieu ku sepuh kapungkur mah digenti ku hariring lain nu kuring, haleuang lain nu urang, hariring kagungan nu wening. Tuh geus murwakan ti hungkul ieu teh. Haleuang kagungan nu maha wenang. Nah eta kan istilahna geuning urang Sunda oge boga kitu. Urang teh teu ngarasa boga, nu beunghar tong ngarasa beunghar. Anu miskin entong ieu istilahna mah entong ngarasa rendah diri ku lantaran kamiskinanana. Da ieu mah miskin oge pakaian kan nya. Beunghar oge pakaian. Sanger anu dintilai ti Gusti Allah mah kebersihan hate nya. Kebersihan hate. Ta eta anu da meureun lamun geus dicokot mah kudu bogana urang teh kaleungitan. Meureunnya sok sanajan ayeuna sakumaha beungharna oge. Mungkin kabisakan buru di juru, buru di pantau ngalayah di temah imah contohnya tapi lamun geus dicokot kudu bogana mah geus urang boga naon. Tah kita cip ieu pisan teh jero pisan. Tauhid imah tauhid. Bener tauhid imah. Lajeng aya deui aya misalkan ieu ngarah urang entong jadi jelema anu adigung, entong jadi jelema anu sombong. Gede hulu lain kopiahna gede. Nomor 18 eueuh kopiah 18. Jadi sirana segede helm ya. Henteu. Ieu mah aya papatah kapungkur. Jelema mah tungkul tempat kaluluputan, tanggah tempat kalelepatan. Eta oge geus murwakan ti deui wae. Bener nya. Tungkul tempat kaluluputan da jelema mah tempat kasalahan. Jadi tong asa aing uyah kidul, asa aing pang benerna, asa aing pang beungharna, asa aing pang ieuna, pang sagalana. Tapi jelema teh sok sakumaha ieu oge soleh ge boga kasalahan. Sakumaha goreng kalakuan oge boga kahadean tuna. Da tungkul tempat kaluluputan, tanggah tempat kalelepatan gitu. Jadi orang ulah nganggap itu mah mau bokoy pinarakaeun. Bawa we urang gitu nya. Boga orang dalam. Betul kan sore teh pami anu buraong gitu nya bedogong naon gitu. Ingat manehna boga masa depan. Boa. Nya sugan we kahareupna jadi bener. Nah urang anu geus misalnya aya dina jalan bener misalkan anger orangnya boga masa depan. Kahareupna pikumahaeun gitu kan. Sahanunya jadi patukeun nya. Eta matakna urang oge kudu ngaragap hate samemeh ngomong teh kan di ini istilahna mah dibeuweung diutahkeun entong geus kakom ongkoh jalan anu keur dipaju tapi jalan nu pihadeun tapi ningali nu kitu masih kena ngagogoreng eta ngagogoreng anu kitu teh berarti kan eta teh geus lain jalan pihadeun. Kalau bahasa kamu mah tidak nalipak maneh. Oh iya betul eta bahasa Perancis eta mah. Turunan Perancis eta. Jadi harus menalipak sendiri gitu. Cik nalipak maneh bahasa Perancis peranakan Ciamis. Tak gitu. Salajengna aya deui. Eta teh tacan beres na. Tungkul tempat kaluluputan,
tanggah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah. Nah, itu teh urang itu kan sore janji isukan geus teu dipake bisa kitu. Iya kan aya dia numutkeun katerangan ge aya cenah sawatara jalma anu isuk-isuk teh beriman. Tapi kabeurang kapetingnakeun geus lain deui cara. Geus lain deui geus imanna teh ka mana? Nyurup deui teh ajaran agama. Tah gitu. Ade bener. Matak aya tong heran lamun misalkan aya nu nyebutkeun yang Islam teh Sunda teh Islam tapi sekali deui ulah di terei bulet-bulet lain artina Sunda teh agama sanes tapi aya ajaran anu sajalur jeung kaislaman nyurup lah gitu. Di ieu kan teh bilih aya anu nah kieu nah nyebutkeun Islam Sunda teh Islam teh Sunda sanes satusna agama janten Sunda teh agama tapi aya ajaran Sunda anu sagaris lurus sagaris lempeng jeung kaislaman beres gitu. Salajengna aya sabar teh lain ditampiling cicing. Tapi ditajong morongkol tapi digebug murungkut lain acan beres tapi tabian wae. Tapi ulangi sabar teh lain ditajong morongkol. Betul. Lain ditampiling cicing. Betul. Ditajong morongkol. Ya. Digebug murungkut. Eta geus murwakan ti deui wae geunanya. Bener. Tapi tah sabar teh aya katantuanana kan. Lain hartina urang teh narima. Oh, lain tina paribasana artina lain. Maksudna biasana artina mah di kan artina mah beda eta mah cangkangna. Oh, panya teh aya teksanana. Lain ya. Nya jadi urang teh dina sepuh kapungkur teh ngarah anakna diajar sabar teh. Sing sabar nu sabenerna. Lain sabar teh lain ditampiling cicing. Kena ada abi mah sabar ditamping teh be. Ditajong cubut. Pae. Lain kitu sabar teh. Urang ge boga usaha gitu kan, usaha. Lamun misalkan teu boga duit teh nya, urang misalkan ayeuna teu boga duit, lain kudu cicing, tapi kudu aya usaha. Nya kipayah lah ikhtiar gitu kayak gitu. Lain kudu cicing, lain kudu misalkan ditajong jauh morongkol, cicing we. Lain gitu. Abi mah goreng patut. Bener duka aya nu hoyongeun nu kan teh cicing begitu atuh moal. Sabar we abi mah sugan we aya nu nyamperkeun. Nu paling nyamperkeun anak beurit tuh. Udah ya raja urang. Tak gitu. Cek anak beurit teh gitu. Gitu. Jadi orang Sunda teh istilahna nangtukeun kasabaran teh sing bener. Ya. Namun cek ieu mah sing bijaksana lah. Aya bijaksana di dieu teh nempatkeun di nempatkeun hiji hal teh di tempat anu sabenerna. Lain di tempat anu patukang tongo jeung kahadean. Nah gitu. Sabar teh lain kudu urang teu boga duit cicing salah tadi, tapi kudu aya ikhtiar, tak aya ikhtiar jeung usaha. Eta sabar. Lamun cicing mah abi mah sabar teu boga duit ge kage datang. Eta mah lain sabar. Sabar teh bapak kan kamari camping lain satena jeung pasabar. Saya tadi pasabar. Ustaz sabar eta. Ustaz sabar. Ustaz sabar eta nya. Wilujeng siang Ustaz sabar. Wilujeng wayaki. Wilujeng wayaki. Sanesnya, sanes sabar eta. Eta kumaha sepuh urang ngadidik urang supaya sabar anu sabenerna lain sasabaran gitu kan. Lain sasabaran ukur caritana we siga sabar katinggalinana siga sabar cicing lain sabar atuh cicing we mah atuh eta mah kuuleun. Kuuleun da. Tami deui salajengna aya ulah jalir tina janji. Lan calinci luncat mulang udar tina tali gadang. Torok tok tok tok. Artina tah ieu sepuh urang teh ngadidik urang sing pigin kana janji. Lamun janji teh usahakeun. Cumponan eta janji urang teh. Ulah nukeun ka jalir janji. Nya, misalkan kieu namut artos aya artos ti isteu aya na kulkas. 100 teh. 'Ke sonten di 100 teh. 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 100 teh.
pintasan. Abdi peryogi kanggo meser beas. Kalersan teu aya artos. Sore kan janjina sore kan. Tas sore teh kudu ieu da boga nyebutkeun sore. Ayeuna mah di ieu di loba istilahna mah lah nya eta loba udar tina tali gadang teh kitu tah. Kan janjina tadi basa keunginjem teh sore keur ditagih teh. Nah. Kan sore iraha. Bisa we sore ijuk. Sore minggu hareup, bulan hareup, tahun hareup kudu jelas. Tah anu ieu mah anu istilahna mah boga jiwa sinatria mah henteu teh kitu. Lamun sore, lamun ke isuk. Kan aya teh gini. Bro, jadi tuh kadieu siap insyaallah cenah. Ari pas waktuna teh. Da untuk insyaallah mah. Nah, bisa ieu bisa henteu gitu tah. Salah tah ge gitu. Kunaon insyaallah teh kudu geus 88% da teh. Geus siap. Nah, geus siap. Ulah ieu mah masih 50-50. Iyalah insyaallah lah. Dah, komo geus aya lah mah. Terus berat. Apal tungtungna ka mana gitu. Tah gitu. Da orang Sunda mah dididik. Kudu tigin kana janji. Komo cenah seueuh siwi Siliwangi ulah nempikeun ka udar tina tali gadang. Tali gadang. Tali gadang teh. Tali anu ieu tali parali pamungkeut anu kokoh gitu kan gitu. Meukeun ka sing kana janji teh. Sing ieu tohonan lah. Eta harga dirina luhur. Da anu jalir kana janji mah harga dirina handap pisan kan. Malahan ieu kan tah ieu oge sajalur jeung ieu jeung Islam kan. Dina Islam mah meureunnya kurang kirang langkung kieu. Ciri-cirina orang jalma munafik teh aya 3. Kahiji ngomongna ngabohong. 2 jalir kana janji. Anu katilu hianat, dipercaya hianat. Tah anu kadua tah jalir kana janji. Aya dina Islam oge. Tah orang Sunda mah kitu ulah jalir janji, lancalinci loncat mulang udar tina tali gadang. Gitu. Betul. Tah gitu. Sakumahanya lengkapnya orang Sunda oge nya lamun diterapkeun ka urang oge. Terus kawas bahasa Arab deui. Murwakanti ada si ieu na teh si naon? Si nya kalimahna teh nya ngeunaheun gitu. Murwakanti. Cocok lah. Ngeunaheun lah gitu istilahna. Tah eta ngajarkeun urang kudu tigin kana janji. Menepati janji lah. Tah eta. Lamun kira-kira na teu sanggup mah mending tong ngajanji ya we. Tong ngajanjikeun gitu. Da berat atuh ngajanjikeun teh lamun ceuk bahasa Islamna mah eta kan jadi jalma munafik cenah nya. Sementara jalma munafik mah disiksa oge dina neraka panghandapna. Dina kerakna neraka panghese-hese. Pang nyeri-nyerina teh eta. Eta jeung jalma munafik. Eta teh tuh antara papatah uhun para leluhur urang jeung Islam anu ku urang di ieu nya di suprih ilmuna geuning sajalan. Tapi sakali deui lain Sunda kudu dijadikeun agama, tapi Islam sajalur loba ajaran Sunda sajalur jeung ajaran Islam. Salajengna Kang Wowo. Aya bengkung ngariung bongkok ngaronjok. Eta teh signifikannya jeung dulurnya ngumpul gitu bengkung ngariung bongkok ngaronjok. Sok najan urang boga dahareun penting ngariung tak orang Sunda mah kitu. Bahasa ieu mah kumpul gang ngumpul. Yang penting sing penting mangan. Bengkung ngariung bongkok ngaronjok. Tah nya eta teh ngahijikeun hiji kulawarga teh ku eta ku kecap eta. Entong istilahna jeung dulur teh jeung dulur jadi satru kadang-kadang mah komo parebut warisan. Karunya teuing pan anu mere warisanana pan. Leuh mun aya gitu. Mun aya pada eueuh teh jora ribut. Kayak lain ngerebutin ieu. Emang aya teh. Eueuh ieu mah misal gitu. Karek misal digeus riweuh gitu. Kadang-kadang mah kan bapana geus ngapan oge ditarungguan bising aya ieu bising aya amanah. Nyaho amanah nanti bapana teh nyi tanah di tukang tong dijual nyanyi. Nah, tanah batur.
Eta bising ulah dugi ka kitu istilahna sing iyalah jeung dulur teh sing akur jeung dulur sing akur boh dulur sa kasur dulur sa sumur dulur sa lembur dulur sa gubernur atau nama sa Indonesia jauh dengan akhir jadi pokoknya mah kudu sa lembur sa Bandung sa Jawa Barat Indonesia sa dunya gitu. Ini saya langkung istilahna mah aya kekecapan kieu kan musuh hiji loba teuing bener baraya 1000 kurang masih kurang tah kitu Kang Wowo betul kumaha papatah sepuh urang kapungkur anu sakitu munelna anu sakitu berbobotna kanggo upami misalkan diterapkeun ka ngurang kalih ayeuna oge salerasna mah masih keneh up to date nya sok sanaos nganggo bahasa nu ieu nu penting mah bahasana kacarna ku budak budak heula dilereskeun heula ayeuna bahasana gitu ngarah ngarti ulah bikin ka ngabejaan teh budak teu ngarti gitu. Betul. Di ieu pisan seueur pisan kan eta ayeuna mah tingawitan nya urang diajar ngajaga lisan. Sasangat-sangat aleuweung moal leuwih sangat batas jaga lisan. Salajengna mipit kudu amit urang teh kan kudu jujur. Ngadeuti kejujuran terus jelema mah tungkul kajukut tangah sadapan tah eta teh mosisi diri teh sing siga kumaha gitu nya istilah mah terus aya sabar teh lain ditampiling cicing ditajong morongkol digebuk morongkut eta kudu bener sabar kudu bener eta kan tuh tim mimiti luhur ka ieu lamun dipake ku urang jang kahirupan sadi dinten insyaallah bener tah hirup teh tah karena barang batur kan mimipit kudu amit ngalah kudu bebeja atawa ngalah kudu menta lamun dipake ku urang mah insyaallah lah moal nukeun ka jauh-jauh teh aya pangannya ka urang pangannya ka diri urang kumaha papatah eta anu sakitu luhurna ku urang dianggo gitu. Mudah-mudahan ieu teh sing janten luang sareng pengalaman sing janten tapakuraneun sareng sing janten bahan edukasinya kanggo urang sadayana. Iya, betul sekali. Ya, tekaros sudah 2 jam geuningan. Bebas lah. Tah gitu pemirsa geuningan sakitu beungharna sakitu mundalna gitu nya. Kumaha ieu mah hal-hal anu ieuna tadi sajalur geuningan sareng kaislaman gitu. Jadi wah kacida we pokona lamun urang teu mikaresep kana ada Sunda. Oh sakitu. Utamina dina danget ieu anu jadi bahasnya eta paribasa. Paribasa. Babasa. Sanesa bahasa. Panyaram. Sanes. Naon atuh? Papatah. Ya gitu. Aturun para pamirsa nu paratos manco ti kawitan nugi ka lekasan wilujeng tepang deui di konten-konten anu salajengna. Atur nuhun sakali deui muga aya manfaatna bobosa panon carang sapakan. Nadagung cukup lumur jembar haputeuna. Cag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.